aing mah. Sama goreng. Aing mah pokona mah endung pas eta bodo amat aing mah. Setan bener-bener aing mah moal. Bodo amat. Aing mah geus ieu aing mah moal mikiran si Ucok aing mah keur sakola aing mah neung mikiran si eta. Kaset henteu. Mending keneh belajar pelan-pelan matur. Aneh kasih Marni. Kunaheun eta setiap neuleu aing doang na. Gila bae ka dong neuleu bool munding. Padahal ja aing kasep kok. Ngan bae teh nyangun eta mah. Tacan dibuka bae kun topengna. Leleutkeun ku aing mesti buka topengna mah. Mah teu kieu kana aing molohok. Teu ganteng tina ada aslina mah. Tuh aing mah keur make topeng. Slow bae kayak paling buka topeng. Dia banget aing glowing. Eta si Ucok. Ngundang si Marni. Glowing. Padahal mah si Marni teu bogoh. Beng. Naon. Ya, bejeng naon dia? Oh, yo. Hayang aing dibere mah ku dia mah. Nah. Ucok dia budak smart nih. Laju lekan. Padahal mah aing bogoh, padahal mah iskan tanya, bukan iskan doang. Alah, gadekan aing. Aing sora bogoh ka si Marni. Sore dah mah lebih hut. Palaku dah bah. Tabur dia mah. Kan gede. Aing dulu atuh nu kowe. Iya, budaknya saudara. Enggak dia. Dia minum pakai baca bismillah heula tuh. Aing make bismillah lebih ya. Sehat. Guys. Ayo uling ka hareup. Ka mana? Hareup atuh. Oh, enak naon? Bukan neuleu si Ucok atuh urang perogok urang. Oh, my God. Seperti kejadian. Emang kalau Sebenarnya ketemu di sini. Ya hate hayang nakasih Marni bae ya ayang bebek Marni. Padahal malah musa panggil. Beak dihinaan bae. Tapi teu nyaho ya hate mah. Keke. Hayang kana manehna. Palembang gitu aing kaharep. Sugan gitu aya bebek Marni. Geus teu kawawa hate mah hayang panggil. Subhanallah, sia-sia aing nyar calon pamajikan, rajin membaca buku, udah cantik glowing. Toko nama, kudu benang. Marni. Aduh, aing Ucok. Marni. Hari ini kita dipertemukan di sini. Ternyata Joy tinggal kemana ayam Marni? Kamu lagi ngapain di sini sayang? Aing maneh teh mabok naon? Mau tahu nggak aku mabok apa? Ogah amat. Puasa itu na ayam Marni. Kunaon sih setiap nelo aku tuh kamu kayaknya gila gitu. Padahal aku tuh sayang banget sama kamu. Ulah deket-deket lain muhrim bu abak deui. Piraku.
Disenyipna si gendel. Nan. Ada si Marni dengan si Ucok di itu dua-duaan. Kurang di kumaha. Takut bayar. Ayo yang kan. Geus Ucok, maneh teh geura balik ka ditu, isin ka tetangga. Puguh mah tetangga gentos nyahuan bahwa Ucok eta rindu ka Marni, sayang ka Marni. Tapi masalahna Marni henteu rindu jeung sayang kana Ucok. Perlahan-lahan nanti juga perlu waktu. Hati Marni tuh, aku tahu sebenarnya hati Marni itu juga sama kayak aku. Merindukan aku juga, cuma gengsi. Ih, maneh mah sotoy. Gimana ini Cok? Wah. Biasa, jadi Marni. Cok, gak kita balik ke bapak dia. Tanaon, Tang sukun embe. aing kerjung neng Marni heula sakedeuk. Be mah gampang urusan belakang. Yang penting mah Bebek Marni itu lebih penting. Tahu nggak tahu? Nggak tahu. Mau dia Cok, yang kira balik dia. Percuma dengan godang si Marni. Si Marni mau boga barang karena dia. Boga yang aing doang. Ngomongan dia, sekali dia ngomong kan aing. Ngomongan. Waduh, budak halaliwu kesempatan ya, kena balik. Kali dia ngomong, wah ini mau diberi hirup dia. Kalau Marni. Balik. Balik. Eta budak. Setiap aing jeung si Marni pasti nongol, pasti ngaganggu. Bener eta budak. Yang sudah mending balik Marni. Aing si Marni kemana? Kalimutan di bae aing. Marni, gimana kamu? Alhamdulillah bebas di si Ucok. Woi, tangkorak. Mana si Marni tuh? Kemana? Marni, tunggu aku. Tunggu aku.